Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Berang, wargi Semanasa. Abdi atas nama Rama Darmawan bade masihan uninga parantos kejadian laka kereta api di daerah Bekasi Timur, tepatnya di stasiun Bekasi Timur. Parantos kecelakaan kereta komuter lain bertabrakan jeung kereta Argo Bromo, kereta jarak jauh anu tujuan teh bade ka Surabaya. Jadi insiden eta terjadi pas tabu 9 wengi ya. Kejadiannya begitu cepat. Jadi awal mula teh aya taksi anu mogok di rel. Terus kelami setelah taksi eta terjebak di dalam rel, aya kereta komuter lain anu nuju stasiun Bekasi. Akhirnya kereta di DT eureun heula sakedeung. Teras aya deui kereta anu di arah utara anu bade ka Bekasi. Nah, ieu teh karena sinyalna di Bekasi merah. Jadi eureun lah si kereta eta teh. Di tukangeuna aya Argo Bromo anggrek anu melaju begitu cepat, secepat kilat manehna nubruk di tukang, nubruk kereta KRL. Kejadian eta menewaskan sekitar 15 orang meninggal dunia, terkhusus jenis kelamin teh nyata perempuan sadayana dan 38 sesana luka-luka ayeuna dirawat di rumah sakit. Sekian informasi nu bisa abdi sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.